iyalah jelema nu ngurusan emak Masya Allah Karim mantak inget ke abah ya abah kedatangan santri sia iya cak abah kan sia abah geus kebal amat teh ka dieu iya kula ditinggalkeun ku abah aju emak tinggal hiji-hiji na muriang di tah eta mustika cak abah urusan ku sia ulah ditinggalkeun geus eta mustika mun hayang nyaho mustika eta pan aja ini mah mustika teh keris nya nama otak napan ngeres nya nama mustika teh keris di mana ge keris ambalaya wow menang melian di rawa bening ambalaya loba keris malulu di mana tak iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nomor kedua aya deui ieu mah kisah-kisah nu kararitu bae hiji jelema biasa bae ibadah nama sarua jeung tadi tetapi barang maut Masya Allah eta mah aya cahaya tidak tilu poe teh cahaya kaluhur kaget kabeh ketujuhna aya di cahaya ke kadang malam Jumat aya di cahaya akhirna kaget ikut cahaya datang ka muncar kieu ye akhirna ayalah nu nawajuhan begitu ditawajuhan sarua Masya Allah keur aya di tempat anu indah ditanya tentang ibadah amal naon amal teu daekeun ngabejakeun tapi ternyata akhirna ngabejakeun cek nya kula ngurusan abah kula stroke teu bisa leumpang akhirna kakak kula nu sejenna sararibuk tinggal kula bae diurusan bae cenah ku kula abah teh kadang digandong ku kula ada 3 tahun urusan abah terus tes abah maot tentu kula mah biasa bae lila deui ka maot tah ku hari maot tah amal-amal diperhitungkeun teh eta 3 tahun urusan abah Masya Allah cek kula nyaho kitu mah nyaho kitu kula dek bebeakan sakitu ge teu pati bebeakan kunaon teh kungeunah geuna ngurusan kolot tah ieu istimewa Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين الآية langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atbat tabi'in
al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kekersana Abah Haji Wahab nu pangkolotna di dieu Abah Haji Lukman kolot sarua, Abah Haji Tabrani kolot teh sarua, Abah Haji Muhammad ti Teluk Naga tua eta ge sani aya nu pangkolotna ge tapi gayana gaya ABG geus teu asing deui di planet Soleah. Para kiai, para qori, para ustad, para santri, mudah-mudahan diparanjangkeun umurna, dibere kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, jang ngaluhurkeun agama Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana, sipilna, militerna, nu dina kasempetan dia hadir, nu sami kusim kuring dimulyakeun. Mudah-mudahan dibere jalalujur, dibere araradin, dibere karunya ka rakyatna, sehingga rakyat merasa memiliki kepada aparat sanajan terasa memiliki ka rakyat, asal urang be asa memiliki kanyana sanajan nyana teu memiliki ka rakyatna. Salah tante tai ngomongnya. Nu kusim kuring di hormat pisan keluarga duka Bapak Haji Sufari sekeluarga. Oge di dieu aya Kiai Haji Khairuddin kakangna almarhumah, kumna keluarga nu haladir di dieu nu kusim kuring dimulyakeun, anu mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah dina wengi ieu sim kuring tiasa kempal di bumi almarhumah dengan sejak ngabesuk ka anjeunna dorong doa khusus ka almarhumah, umumna ka para arwah-arwah anu tadi ditulis, terutama pisan ka ila ruhi Haji Supendi AF. Al-Fatihah. Pajana kiai geus di ila ruhian nyana hirup kos dugeus pae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu urang diundang ku almarhumah kadarieu cenah ieu bahwa sim kuring teh geus aya di alam barzakh. Maneh ge sarua aranjeun sarua hidup ge barakal pisan. Kula geus ngarasakeun di alam barzakh koreng ngeunaheun nikmat ceuk jana. Nu biasa salat ku ari teu kudu, nu biasa puasa henteu, nu biasa tahajud henteu kudu, nu biasa duha teu kudu,
nu biasa segala rupa dipigawet teh kudu horeng ngeunaheun di alam barzakh teh ngeunaheun nikmat Masya Allah ngeunaheun Mang Haji di alam barzakh teh horeng daek teu boga keyakinan jelema ieu nya sakitu dingeunah-ngeunah ge ditawaran embung keneh bae kuari lamun Mang Haji embung paeh ti heula geus kami paraeh kabeh Mang Haji hirup sorangan eueuh sasah di dunia sorangan bae dae si budak naon kahayangna tuh paeh embung hirup bae terus embung maksudnya yang kumaha sih ya Allah ya Rabb meureun nu mantak ragu-ragu teh Haji Pendi titah paeh ti heula embung jameureun boga keyakinan dirina bahwa engke geus paeh teh di jero kubur disiksa boga keyakinan kitu teh jalamun waliullah manu boga keyakinan bakal dibere kanikmatan sorga kanikmatan kubur atumun teu mah aya malakal maut ieu kuari maut bakal pindah ka alam barzakh iya tuh siap waliullah mun ditawaran maut siap sebab gambaranana nikmat di jero kubur nah kuari dan jadi ka Mang Haji siap didegani berarti nyana boga keyakinan aing mun paeh digenjreng tah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tadi ayatna dibacakeun wajaat sakratul mauti bil haq datang sakaratul maut nu mantak disebut sakrat teh hartina weureu mabok eta teh ku nyeri-nyerina datang ka paeh sakarat teh mabok sagagah-gagahna jelema jawara misalna datang malakal maut moal bisa leumpang moal sahebatna paharto paeh henen ibutin sugih modar teu daya teu upaya kok masih ieu batu cak malakal maut teh geus ieu mun anaonan di ome ku malakal maut kieu-kieu ya karim tapi lu jelas bil haqqi jelas tapi kadituna zalika ma kunta minhu tahid paeh nu sakitu hakna nu sakitu jelasna geus teu kudu dicaritakeun sebab urang kuari ge keur ngahadiran 40na berarti jelas maot bapak urang geus ti heula bapak kolot urang geus eueuh bahkan incu urang leuwih ngeheulaan ti urang berarti bener ieu maot teh tapi zalika ma kunta minhu tahid jelema arembung kana paeh lari tina paeh teu hayang tina paeh tah cik Imam Ghazali nu mantak urang embung paeh urang boga iman boga keyakinan bahwa saenggeusna paeh teh urang bakal menang siksaan nu embung paeh maka beh kitu nu hayang paeh mah moal kos di ditutuh di mana ditereup jelema hayang paeh nginum baygon boga keyakinan tama bahwa engke aing di jero kuburna bakal menang kanikmatan kubur gegeran nya nginum baygon alhamdulillah lak paeh aing cenah ieu paeh aing ieu paeh nya geus kesangan ira deuk paeh teu paeh malah mah cager nyana nu mantak nginum baygon lantaran boga panyakitna bengek boga penyakit batuk bae teh naon ngaranna TBC
lantaran ka dokter geus beak sagala lah cek dina aing mah geus bae bae nginum baygon geus beres aing lah geus kieu barang batuk teh kalaluar tah panyakitna kuari hirup keneh ngan mantak geus aya anu boga panyakit TBC baygon ipraknya nginum beneran arti dan can datang ke waktu pae waktu teu bae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salila ieu urang ngamumule awak. Udang di pandian, di sabunan. Macem-macem nyabun lagi Haji Pendi mah B29 dikieu-kieukeun. Ceklah meureun topo meureun awak. Wah, rapi. Pokona diurusan lah awak teh. Nginumna teu sambarangan, daharna gitu kene diurus ieu awak teh. Ketika orang muriang, malakal maut datang, geus lain awak urusanna. Lain awak. Dibere gambaran-gambaran. Masya Allah kan. Henteu saha awak geus poho awak urang ayeuna inget ka awak teh make baju naon ya isuk dahar di mana ya isuk nginum naon ya isuk dan lain sebagainya ieu mah nu boga duit bangsa nu kieu mah teu boga pikiran kitu nu boga duit papan direncanakeun tadi dahar di Jakarta isuk di Bogor lah isuk da deui Bandung lah isuk da deui mah di ditulah di Nagreg isukna deui mah di Tasik nah eta ukuran jelema anu hidup menengah kos kitu lamun luluhur mah isuk-isuk di Jakarta nah sore ke Singapura nah isuk deui ka ditu ka Perancis nah terus ke Jerman ngebledak kapalna abatur fokus dari itu hirup teh ya pejabat karitu pengusaha karitu iwalti santri nu teu boga pikiran gitu kumaha manggihna bae santri mah tilok aya rencana-rencana masak teh tilok aya rencana jam sabaraha henteu batur ngaji nya masak santri mah kos kitu beres dahar aya deui nu moal timbal dahar deui bloon santri mah nya teu boga pikiran naon beres tas dahar aya nu moal timbal dahar deui nya keur kieu bae anu moal leupet di dahar deui santri mah masyaallah tah eta ahli sorga mah meureun karitu nya teh siapa hasud ka santri santri mah neuleuh restoran anu rumbe-rumbe anu lampuna hurung herang teh kitu maldek Malek lain teu boga duit santri mah panglomana duit tapi malek oh ieu mah ahli neraka cek teh nebe so jasa santri mah so santri mah kos kitu teu daekeun tapi lamun ka warteg nah ieu tah ieu mah keur carita kuari di urusan awak ketika sakarat Masya Allah geus lain awak roh nu main roh keluar panon urang nuturkeun roh dibere awalna gambaran sorga jeung neraka katuhu neuleuh sorga kakenca neuleuh neraka Gusti Allah bakal urang jaat sakratul maut bil haqi pasti ketika orang ningali ka dieu ka katuhu senyum seri aya nu ngagak-gak serina teu deui lirikan ka kenca mangkerut neuleus neraka ya Allah ya Rabbi seperti etalah gambaran maut begitu orang ningali ka katuhu pas dicabut set senyum bahkan kesangan bahkan cai mata
izin cai mataan ningali sorga nu manehanana hirup sakedeung ibadah teu sabaraha tapi gambaranana bakal diasupkeun ka sorga izin untuk cai mataan kesangan tapi lamun ningali ka kenca neraka gambaranana aduh hese nyaritakeunana mengkerut boro-boro kesangan geus pokona matana ge bangun molotot pikaseun ialah alamatus syaqawah mun di dieu alamatus sa'adah taha kuari mah nu deuk dicaritakeun teh roh kaluar ulah mikiran awak mah bakal diurusan kuno harirup roh urang bakalna dibawa ka mana awak urang mangke ge diarurusan mulai innalillahi wa inna ilaihi rajiun beres dicekel geus eueuh coba cekel ieu na geus eueuh coba ieu na geus eueuh coba ya geus eueuh geus diruru bawalah ka imah pakaian anu nempel dibuka nu kamari ieu make jas kamari ieu make lepis kamari ieu make wol kamari ieu berbagai pakaian mulai dikumpul-kumpulkeun dihiji-hijikeun sapatu anu kamari sok dipake teh dihijikeun sagala rupa nu di awak geus dicopotan pandian beres di pandian langsung diboehan di kafanan beres di kafanan langsung sholat asupkeun ka keranda atau langsung digotong dibawa ke tempat anu anyar nu tadina urang embung tapi bakal kubur langsung awak pas datang kadinya beres kuari sapatu jeung sendalna dihiji-hijikeun baju-bajuna kabeh dihijikeun dibuntel sagala rupa dihiji-hijikeun anu kamari kawauh teh milu nguburkeun nyana ceurik biasa komo keluarga mah bahkan teman deketna mah sangkilang jauh ge berani nyana ninggalkeun pagaweanana untuk bela sungkawa datang di kuburan teh loba di imah loba jelema beres nguburkeun babaturan baralik teman-teman baralik kabeh tatangga baralik nyana di jero kuburan urang di jero kuburan nu maot tadi geus beres kabeh tinggal dicaritakeun bae bi anu maot ki anu maot mang anu maot sekedar cerita aduh bagus amat eta maot dihajah mamah mah bagus amat kiai anu maot si anu mah paeh tek aing nyaksian bangona kitu amat si itu mah aing mah da sieun cerita kabeh tentang kematian manusia urang meninggalkeun dunia di tengah-tengah kehidupan manusia selesai hirup urang geus jawara selesai ngajawarana kiai selesai ngiaina pedagang selesai dagangna petani selesai tanina pejabat selesai jabatanana enggeussan ketika maut apakah carerik alam teu ceurik ekonomi tetep bae maju politik tetep bae maju segala rupa urang paeh kayak biasa teh masalah teu aya naon horenganan urang teh ngamimitian hirup nu asli mah di jero kubur kuari mah biasa bae biasa masalah engke ngamimitian hirup setelah urang paeh aslina urang ngamimitian hirup ketika urang geus aya di alam barzah aya nu cerik alam wal aya gunung cerik henteu tangkal kayu cerik henteu langit cerik henteu bumi cerik moal hiji bae anu cerik alam ketika maut waliullah ketika maut alim mautul alim mautul alam
ketika seorang wali Allah maut komo rasul mah komo nabi mah kabeh merenung saha gantina di dunia, saha gantina di bumi. Ketika bupati maut bumi ngejebian, ketika gubernur pae langit geus kieu bae, ketika Haji Pendi modar hahaha cak batu ini giliran gua nu sediheun sahiji acat hanya ahli Allah nu dipake kesedih ku alam. Milu cerik bumi cerik langit cerik rimbasakeun kabeh saha ieu nu bakal neruskeun di luhur bumi. Nyana terus bae ngemonitor lempang ka mana ngalengkah ka mana bumi nyaho ka ahli Allah. Selain eta eueuh nu dicerik-cerikan Masya Allah kabeh tah selesai dikubur tahlilan terus tujuhna terus batang puluh ke ngaratus selesai geus kabeh lah bae potona riwayat hirupna ditenden lah dina agenda geus agenda masa hidup didelean ku anak didelean ku salaki didelean ku handetolana ku tatangga jeung ku keluarga tutup deui sakitu hirup urang teh kan sakitu tah kuari mah ieu sapatu-sapatuna ieu urang sedekahkeun sugan aya nu mileuleungkeun supaya jadi ganjaran baju-bajuna urang sedekahkeun supaya jadi ganjaran selesai geus kabeh. Nah nu tatadina ieu harta teh nu manehanana geus ka kuburan kuari jadi ahli waris hak ahli waris nyana geus urusan geus sakitu tah. Nu jadi pertanyaan teh dunia mah selesai diurus beres segala rupa eueuh nu cerik eueuh nu mileuleung eueuh nu sediheun tinggal urang ngamimitian hirup di alam barzah bakal ditanya sabaraha taun maneh hirup di dunia maneh teh dibere umur pake naon umur maneh dibere dunia digunakeun naon eta dunia titipan aing maneh boga ilmu dipake naon ilmu teh titipan aing cak Allah teh pernah nyinaon maneh di dunia pernah melakukan naon maneh di dunia anu bakal jang bawaeun ka akhirat renungkeun ku urang ngamimitian hirup aslina urang teh ke di alam barzah kuari mah hirup lalaga semu hirup nu mantak aslina hirup mah ketika urang boga ilmu kemudian urang ibadah ka Gusti Allah geus nikmat ngarasakeun ibadah eta geus asli hirup lamun can ngarasakeun geunahna ibadah eta mah kamangmang ngaranna ririwa tah ieu bangsa ririwa ya ieu ririwa kreditan ya tuh sebuah renungan bahwa seperti etalah tamat geus hirup di tengah-tengah kehidupan manusia urang ninggalkeun alam asup ka kuburan selesai urang ngamimitian hirup tadi dinya Masya Allah kan. Tetapi horenganan aya lawang-lawangna jang menuju neraka aya lawangna jang menuju surga aya lawangna. Kangjeng Nabi nyaritakeun jang menuju surga nu boga indung bapa tah indung bapa teh lawang surga. Teu kudu hese-hese lamun urang hayang ka surga kemudian boga keneh indung bapa eta adalah lawang surga. Deketan ku urang indung khidmat ku urang indung deketan ku urang bapa ladenan bapa paeh urang geus eta teh boga lawang surga nikmat. Pamajikan lawang sorgana salaki
asal pamajikan diridhoanku salaki geus moal ka mamana sorga sakitu lawang ih nu mantak ieu Hajah Umamah Makiyah cek urang mah Hajah Umamah Makiyah mah ahli sorga gila geus pokona mah geus teu kudu diaminin ke sorga sebab salakina ridho. Ya Allah nya nama keur hirup na geus nawaran kawin atuh ka Haji Supari walah di sorga aya ridho nya nama Masya Allah karim geus kula jaho teleponanana waduh mani indah waktu di Mekah kan kula babarengan jeung Haji Supari ieu kula nu mantak haju datang ka dieu jeung keluarga gara-gara namanya mawaan baso bae di ditu di Mekahna ke segede-gede mau baso segede-gede mau baso asana Haji Supari wali meureun ye da maksudna kieu pan di ditu mau baso meureun nya ka Jakarta ngalengkah meureun meuli baso ke deung baso Haji Supari isi bilang baso di mana ieu gorengan di sisi jalan aya tukang baso tapi ieu hebat gana mawaan baso bae ya Allah ya Rabbi tah begitu sababara poe deui ka Bali eta ya telepon doana cenah istri tedamang oh Masya Allah beladina masuk ICU ya Allah ya Rabb rada raindir rasaan teu ngabejaan bae ka Haji Supari asana kula teh sok aya kos kitu tah asana ieu ka dieu asana sok aya kos kitu tah mentak aya tadi kula mah deuk ka mana ka Haji deuk ngalayat ka sa ka Haji anu salah nu muriat nya geus kieu bae moal kebal tah nu dilayat cenah tah adi kula sok aya kos kitu tah satu sedih aya ku ka Haji bae cenah terenggeusan ye sia masuk macem-macem aya nu cager langsung aya nu pae lobana pae tuh saya umum dilayat saya umum didoakan berarti japeh mah bakal bloon mah budaknya ya Allah ya Rabb nah begitu menang habar deui ya saya baguslah urang iirah ge maot tapi anu pake kahayang kurang maot mawa iman Islam tur dihampura dosana sakitu geus urang mah carerik nya nama keur seserian di jero kubur ya Allah ya Rabbi inget ka buya bae Cidahu anakna maot carerik kabeh Aisyah kunaon yang jerikan anak aing cak buya kabeh kaget emang kunaon atuh anak aing mah Quran talar salat terus bae ngaji terus bae jadi anda asum kacu kuburan atau ayat Quranan di awaknya Aisyah oke nya nah kan aja mama mawat ngabakti ka salaki salat teu pernah eureun ngaji terus bae jeung kula kadang-kadang ai ka Cilongok sok ngobrol ngeunaheun ngobrol lagi tara aya naon-naon maot set dicengcerikeun ku Haji Pendi atuh blohonan Haji Pendi jeung cerikan ahli sorga jiwon nu kudu pikiran mah awak sia tolol ya Allah ya Rabbi tapi manusiawi bereunnya urang teh sedih seperti etalah manusia sedih padahal mayit mah anu dicencerikan ku urang keur seserian ya mah ahli Allah mah seperti eta ya Allah ya Rabb nah lawang sorga ketika orang boga indung bapak eta lawang sorga seorang istri lawang sorgana adalah suami Masya Allah karim mun hayang nyaho lawang sorga eta mun hayang nyaho lawang sorga yatim piatu eta adalah lawang sorga kabelah dieuna lawang sorga tuh masjid tuh pondok pesantren majlis taklim Allah geus jadiakeun lawang-lawang sorga Masya Allah aya jelema maot
senggeusna maot di urusan waktu keur dalam dunyana. Ya Allah ya Rob, sederhana salat, sederhana biasa cara urang, puasa ngan Ramadan hungkul, tahajud kadang henteu, loloba henteu, duha kitu keneh. Begitu manehanana maot biasa we nu nganterna kitu loba. Tetapi aya seorang waliullah ngaranna Ahmad, nyana osok bisa neropong ketika jelema geus maot. Lain saurang nu bisa kitu ambalaya. Urang ibadah ge kan macem-macem. Ibadah maca sholawat biasa, aya nu maca sholawat make metode tah Haji Wahyu, tah Haji Nur, dibere ku kula sholawat di Madinah. Menang 5 doang. Nyana mah menang 5, Haji Wahyu 7, Haji Nur 5, Haji Pendi mah teu menang hiji-hiji acan. Teu menang hiji-hiji acan. Kakarang hadiah deui lah. Beda ibadah make aturan khusus. Atu lain deui. Sebab geus mengandai ruh. Urang maca sholawat biasa mah atuh 1000, 2000 babari. Ngomong sholli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam kamil atuh kararuan. Bere ku kula cara ye kieu maca sholawat bae ngaji kieu. Coba macana sabaraha 4444. Kecil aja jalan. Selama 8 hari kecil aja. Kula kosok maca 1000. Geus berarti 2 kali ya kula macana. Ayo geus ayo. Madinah ke masjid kabeh ila hadratin nabi hiji tapaeh hiji nur ila hadratin biasa Allahumma sholli 2 temodar eta sa mobil 50-an nu tamat kabeh daya Haji Pendi maji kula mah teu maca emang kunaon nyaho cenah ya awak asal aja. Jadi di antara 50 pangbloona nyana. Ibadah teh kos gitu. Hayangnya kakarang jahare cenah ibadah. Ulah disangka babari ibadah teh urang bukan ibadah biasa mah tuh gampang, tapi make cara tersendiri ternyata hese. Orang zikir 1000 2000 babari la ilaha illallah kok Haji Pendi mah aya cau illallah nu kadulna cau nu mana ya cau ye atuh kuat mah 1000 ge bangsa gelup bloon kabeh tapi make cara tersendiri boro-boro 1000 boro-boro 100 menang 10 ge wallahu a'lam. Iyalah dek naikeun derajat ka Gusti Allah teh kudu boga guru aya nu ngatur cara maca sholawat, cara zikir, cara maca Quran. Babari maca Quran nu biasa mah tapi maca Quran anu asli sesuai jeung aturanana, lain makharijna, lain suarana, lain lagamna, tapi sesuai jeung pembacaan Kangjeng Nabi. Ieu nu arese aya guruna kos kitu teh. Nah para jamaah kaum muslimin dia mah carita lamun kula tadi nyaritakeun di pengajian Imam Badawi mah ketika di zarahan teh bisa kadanya sorana. Imam Ahmad Kabiru Rifai sami ketika di ziarahan teh bisa ngajawab jeung para wali-wali Allah. Nah ieu aya hiji jelema nu tadi dicaritakeun teh biasa bae ibadahna mah tapi barang ditawajuhan ku Imam Ahmad Masya Allah keur diuk dina kursi anu hese caritakeunana di surga keur seuseurean bae. Akhirna ditanya ai ente ieu boga amal naon bisa hebat kieu teu daekeun ngajawab sugan salat kula biasa bae puasa biasa baik sugan atuh sodakoh biasa baik kula mah haji boga amal naon atuh hebat kieu kula mah ngurusan indung hungkul
gitu kuat indung kula muriang kukula diurusan emak kula wayah mandian di pandian wayah dahar di huapan wayah salin di salinan paling kula minta izin mak kula dek salat heula nya tuh tas salat batu kaburu sunah acan ngurusan emak deui kadang-kadang kula mah ieu bae di hareupeun emak besi hayang nginum teh besi hayang dahar teh besi hayang salin teh besi segala rupa kula ngurusan emak 7 tahun geus we kula mah ngurusan mah lillahi ta'ala ngurusan teh teu hayang nanaon ngan ngurusan mah lillahi ta'ala geus sakitu masyaallah emak maot akhirna menang 2 tahun kula maot ieu ganjaran ngurusan emak ternyata kula geus aya di sorga mustika eta emak teh lawang sorga untung jelema nu masih keneh boga emak geus kuari mah geus nyaho kieu mah ye datang urang mah diusapan naon sih ngusapan cek kiai ge cenah ngurusan emak atuh mah mah sehat keneh atuh kajian mah sehat naon kurang mandek urusan emak bae mah hayang kitu jak macan gering ukana dek diurusan nu penting mah tas ngusapan emak kudu sia naon ieu ngurusan kudu ngurusan emak bae yang beli sekupi mah semua lain ngurusan sama garong iyalah jelema nu ngurusan emak masyaallah karim mantak inget ke abah abah kedatangan santri sia ieu cak abah kan sia abah geus kebalamat teh ka dieu ieu kula ditinggalkeun ku abah haju emak tinggal hiji-hiji na muriang deui tah eta mustika cak abah urusan ku sia ulah ditinggalkeun geus eta mustika mun hayang nyaho mustika eta pan haji ini mah mustika teh keris nya nama otak napan ngeres nya nama mustika teh keris di mana ge keris ambalaya wow menang melian di rawa bening ambalaya loba keris malulu di mana tak iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nomor kedua aya deui ieu kisah-kisah nu kararitu bae hiji jelema biasa bae ibadahna mah sarua jeung tadi tetapi barang maut masyaallah eta mah aya cahaya tidak tilu poe teh cahaya kaluhur kaget kabeh ke tujuhna aya di cahaya ke kadang malam Jumat aya di cahaya akhirna kaget ikut cahaya datang ka muncar kieu ye akhirna ayalah nu nawajuhan begitu ditawajuhan sarua masyaallah keur aya di tempat adu indah ditanya tentang ibadah amal naon amal teu daekeun ngabejakeun tapi ternyata akhirna ngabejakeun cek nya kula ngurusan abah kula stroke teu bisa leumpang akhirna kakak kula nu sejenna sararibuk tinggal kula bae diurusan bae cenah ku kula abah teh kadang digandong ku kula ada 3 tahun urusan abah terus tes abah maot tentu kula mah biasa bae lila deui ka maot tah ku ari maot tah amal-amal diperhitungkeun teh eta 3 tahun ngurusan abah masyaallah cek kula nyaho kitu mah nyaho kitu kula dek bebeakan sakitu ge teu pati bebeakan kunaon atuh ku ngeunah-ngeunah ngurusan kolot tah ieu istimewa dementak ieu ka anak Haji Supari lawang pertama geus eueuh anakna ye tinggal lawang kedua geus urusan kawinkeun eta urusan garan ya Allah ya Rabbi geus mulai ti kuari tawaran emang abah geus hayang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah madak dina hadis Tirmizi teu dicaritakeun ku kula hadisna lawang surga bagi nu boga indung bapa cak Kangjeng Nabi eta adalah lawangna ketika pamajikan lawang surgana salaki geus moal mislet asal maot ridhoeun salakina dosa-dosa sejen dihampura eta babarija sajawe mah nu mantak geus we ulah datang ka raheut salaki sakitu mah geus hirup di dunia jadi pamajikan ulah datang ka raheut salaki mantak make baju ge kudu bebeja ka salaki ulah make baju ieu resep teh ka
henteu ulah ganti makin ieu ih teu kos barong ganti deui atuh nu ieu gage teu resep beulikeun atuh ka tah sia mah tungtungna sok aju kitu tah eta sagala rupa bebejak ka salaki make baju ieu resep teu kakak resep geus gimana teh aing resep make baju kos kitu bangunna sih mah gendut ulah make baju eta blah pajeun pokona mah penting mah tukang ojek resepeun bae geus kan teh salah tah kos kitu salaki Masya Allah asal salaki resepet geus sorga lawang sorga muka sakitu eta geus lain rahasia teh kos kitu teh tapi eta Masya Allah ka salaki teh digerokeun ge neng kos teu ngadenge teh tolong neng geus 3 kali neng naon mungang neng lain ieu kakak yang kopi atuh nyokot engkos teu boga cokor bae pamajikan puara ya Allah atuh bahasa cokor mah pondok mah kos kitu mah ya Allah geus kajeuna tuh salaki nyokot sorana nyokot deui kopi beungeus aya tah aja naon deui itu sugan aya naon ieu nu garing tuh aya tuh di kamar coba nyokotin emang teu boga leungeun ih pamajikan puara ieu mah ya tah eta kos kitu pan senep teh salaki teh senep tuh nu kuduna masalah kopi tenang hayang kopi naon kakak ih kapal api aya kapal meledak aya tawaran ikeur jaritakeun lawang sorga ya Allah ya Rabb pokoknya asal pamajikan maot salaki ridho selesai geus harapan sorga teh 90,9% awewe mah kos kitu bae ya Allah ya Rabb dah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maut urang di tengah-tengah kehidupan manusia berarti selesai hirup urang teh di dunia di bumi ternyata horeng urang ngamimitian hirup di alam kubur hirup nu asli bakal ditanya umur urang sabaraha aing mere umur ka sia digunakeun naon salila hirup sia geus siap encan urang jawaban eta sabaraha aing mawa mere harta ka sia dititipkeun ka sia digunakeun naon ku sia salila di dunia harta aing emang nu sia tandana lain urang maot eueuh dibawa jadi milik batur geus paeh mah milik anak milik ahli waris anu ngerina harta dibagi ku ahli warisna urang mah di jero kubur halaluha hisabun wa haramuha iqabun lamun renung kadinya inggis di luhur mah perebut harta lain perebut dibagi lah sia sakitu beres selesai geus tapi horenganan nu bogana mah halalna dihisab haramna disiksa renungkeun ku urang ngamimitian hirup di jero kubur Masya Allah karim ilmu aing mere ilmu ka sia pake naon emang ilmu sia ilmu aing ku aing sia dititipan ilmu sia bisa maca Safinah bisa maca takrib bisa maca Fathul Muin bisa maca tafsir dipake naon ku sia ilmu aing ayo kampanye para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah aslinya seperti eta segala rupa bakal ditanya naon nu pernah diperbuat ku anjeun nu bakal jang ka akhirat Masya Allah perjuangan ke akhirat teh naon urang ke waktu di dunia bakal ditanya naon nu pernah diperjuangkeun ku urang iyalah sebuah renungan ketika almarhumah maut orang kumpul di dia ternyata diundang ku manehanana kula hanya sabab hungkul nyaritakeun tentang ngamimitian hirup di alam barzah nyana nunitah bejakeun kula geus garasakeun di alam barzah Gusti Allah tinggal nunggu waktu bae guru kula di Banjar sehat minggu kamari babarengan nikahkeun minggu ke ieu geus teu aya
ya Allah keur hitbah teh ngalamar balikeun lamaran ka ditu keur dahar sahuap dua huap plek teh kumaha coba umur mah sehat teu aya keluhan naon waktu dicabut bae ku Gusti Allah. Nah jam sebuah renungan ulah asa maneh urang sehat ulah asa maneh urang gagah ulah asa maneh urang teu kaya ulah asa maneh urang segala rupa waktu maot bae sedengkeun begitu maot karak awal urang mulayan hirup nu asli di dieu eueuh nu milu ka jero kubur teh iwal ti amal urang teh ngingintil bae ngingintil diris lamun bagus banyak kasetnya seungit lamun jorek ngingintil bae urang ke dikubur saya itu batur maneh iya ieu teu boga batur kos ieu ku di dunia sok macem-macem saha batur maneh jasana di Cikupa mah kararasep koy mah jore amat iya eta nyedekeun si mbak oh iya kula caknya anu susuna ojol jeung baso teh ya ditataan ku jana hiji-hiji jadi kula ieu teh amal anjeun amal maneh jadi kosiah dumungan maneh nyeun amalna kosiah idit ya ka ditu moal bisa idit timimiti ayeuna sagedeung deui bakal datang malaikat munkar nakir be isuk pageto bakal ditimbang kula deuk milu bae ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kula deuk milu bae ya Allah ya Rabbi endeu kumaha teh teu bisa ingkah milu bae jeung urang Gusti Allah tapi lamun amal urang bagus da kasetnya seungit saya ieu teh batur maneh asana kaset amat jadi dunia mah paling ge boga batur teh modal Haji Pendi jakos kitu nya mah akur jeung disolehar ngan eueuh buntutan doang tah jakos kitu ieu mah kok kaset amat oh ieu teh salat nu 5 waktu puasa Ramadan sedekah tahajud duha salat hajat zikir baca Quran nah ieu dibentukeun seperti kula teh amal anjeun teh alhamdulillahirabbil alamin sakedeung deui ke bakal aya malaikat munkar nakir nanya ulah sieun kula nu bakal ngajawabna tenang we tenang kula nu bakal ngajawabna engke bakal ditimbang amal kula bakal milu ulah sieun ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kula bakal milu pokona tenang we kula selalu milu sampai ka sorga ya Allah ya Rabbi senang amat tah nyaritakeun senang kitu teh ngeunaheun coba-coba urang nyieun kesenangan nah malam ieu jam 2 hudang nyieun batur jang dikubur pan urang ieu kuari ieu saha jelema nu hudang ti peuting tahajud jero kuburanna bakal ngacaang jero kubur teh bakal caang ku hudang ti peuting tahajud nah eta kan geus nyaho tah geus nyaho lamun hayang caang di jero kubur berarti ke hudang jam 2 insyaallah cak kiai ge jang nyangan kuburan ieu nyaho sok jauh pagi itu aing paeh mandi urang wudu urang Allahu akbar jang nyangan kuburan dia ini berarti boga keyakinan tah tapi lamun kieu mah hudang jam 2 cak kiai ge nyangan kuburan lah isuk bae lah malam ieu mau tunduh keneh cak kieu isuk bae isuk hudang deui tideuy jam 2 ke bae jam 3 abe deukeut ka subuh kan ngeunaheun deukeut ka subuh mah abeh terus ka subuh urang moal wakah heulanan tungtuna mah henteu bae malam ka 3 ingat cak kiai ieu mun udang ti peuting tahajud nyaangan kuburan cak kiai teh aing mun udang maju tahajud caang kuburan engke bela jang ora keneh ieu pasrah teu boga bagian berarti di jero kuburanna poek di jero kuburanna poek nu hebat bade nu hebat kieu aya seorang waliullah didinya dikubur haju aya jelema tepati bagus dikubur di sisieunana cacaangna kadinya tah cacaangna kadinya milu nah balikan deui lamun aya jelema disiksa deui didinya tah haju urang dikubur di deketnya gandengna kadenge gandengna nah Haji Pendi kan geus mesen bae cek nyana aing deketkeun ka jawara abeh kadenge genjreng-genjrenganana nah nyana geus wasiat ka anakna kubur saya di jawara anu aya tadi pondok mah jawara anu tilok salat sok mabok bae
tukang maling teh aing kubur di dinya aja kan atuh malaikat kesenangan akur ieu mah ceuk ya geus tah eta lah para jamaah kaum muslimin tak aya anu wasiat aing mah kubur bae deket Mang Anu aing mah kubur bae deket Kiai Anu aing mah kubur bae tah milih kuburan teh mentak abah almarhum Ki Amin teh hadam abah urang Karawang nyana ibadahna getol inget bae kula ge tah lamun subuh maca la ilaha illallahul malikul hakul eta tah cowong biasa ti jam 4 keneh tangga subuh geus baca eta kasimpulanna nama maot bae pas 17 Agustus geus maot kula nanya ke abah bah ieu bakalna dikuburna di mana di ditu di kuburan gede pan teu dibarengkeun di dieu pan nyana ieu geus nyaho bakal kuburan abah teh di dieu teh ulah di ditu bae di kuburan gede kunaon emang di ditu nu bagus ieu Ki Amin bagus supaya di ditu kacaangan kunyana seperti eta Masya Allah. Nah mantak orang mun bisa bah dikubur deket Kangjeng Nabi di ditu di Madinah kayak dipek-pekan sia ku Arab gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah sebuah renungan baik jeung sebagai lawang-lawang sorga. Nah ieu mah aslina seperti eta masih keneh Kangjeng Nabi nyaritakeun lawang-lawang sorga nu sejenna ieu mah jang eta betah indung teh lawang sorga bapa lawang sorga wes kurni diangkat jadi wali Allah nak ngurusan indungna sakitu. Nah ieu almarhumah Ibu Haja Mama akrab jeung kula aya naon ka Cilongok ngobrol bahkan manasikna ge manasiknya mah henteu rek ka Mekah milu manasik terus aya naon ka ditu jadi kadedelekeun bae kadedelekeun teh eta bae aya naon ka ditu aya naon ka ditu masyaallah begitu ngadenge maot langsung kula di ditu tahlil di mana di Mekah langsung ngirim doa. Nah ayeuna ge urang doakeun ka hiji mudah-mudahan mautna mawan iman Islam, kadua sakabeh dosana dihampura, katilu kuburanna mudah-mudahan dilegakeun, kaopat sajabah dilegakeun dicaangkeun, oge dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah, di jero kuburna dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah bi barokati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor kedua urang doakeun keluargana Haji Supari putra-putrana sadayana putra-putrina mudah-mudahan aya dina kasabaran aya dina katawakalan aya dina tangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala dibere kajembaran hirupna walaupun teu aya ibuna mudah-mudahan sakumaha aya bae barokati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir urang kabehan mudah-mudahan dibere resep ibadah, dibere kuat iman Islam urang, akhir hayat urang kabehan husnul khotimah ketika urang menghembuskeun napas bisa maca dua kalimat syahadat atau kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sakitu bae punten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaiha irda waladiha laba lan iku wajib ing atase utawi nyosoni ing anake allaba ing puhan wiwitan
mabadahu gari-garing dalam sahusana yarda ilam yujad ilahiya lamun waratin nemu angin sapaya wa ajnabiyatun atawa wadon kang bangsalian wajaba yardahu maka wajib panyosoni ing walad wa in wujidata lan lamun tinemu ya karone lan ajnabiyah lam tujbaril maka ora den paksa sapa mboke in ragibat wa yaman kuatu abi maka lamun demen ya malaika iku kang den tikah dening bapane ya walad Allahumma wa'afil aswa'i maka ikut tetap gaduh ya abi utawi nyegaing ing dalam munggu kawal aso kultu ngucap ingsun ala sawulai salahuman wa utawi kawal aso maiku waranana ikut tetap gaduh ya abi utawi nyegaing As-sahawul aktharuna lan wisnuhekun wingkau sabba ulama kekabe wallahu alam lan uti Allah iku kang maha uning ini tafaqo maka lamun mubakat ya karane lan abi wa talabat dan nyupriya umujata mislin ing buruhan umpama ujibat maka dan subadanan yaun al-fawqaha tawaing dalam sadu kuring ujrat mislin fala ujibat wa kadha intabarat ajnabiyatun radiyat bi'aqalla fil azhar wa kadha lan halika ikilahum lamun gawe karena Allah sabawadon kang bangsalian atawa idaya ajnabiyah kalawan uburuhan kang leuwis titik kang leuwih kedik fil azhari ing dalam mungguh kaul azhar il azhari ing dalam mungguh kaul azhar. Pertanyaan bagi kalau kita investasi uang pada usaha tertentu, misalnya usaha tempat pembibitan, peternakan, sekaligus pemotongan daging sapi atau kambing dengan pembagian keuntungan setiap penjualan daging tadi. Per kilogramnya kita diberi Rp1.000 dan dibayarkan awal bulan. Apakah uang yang Rp1.000 tadi termasuk riba apa bukan? Riba itu siapa kos gitu. Iya mangga sababaraha kari pertanyaan kos kieu can kahalal artikel ku hulu sia. Segala daging, segala tek-tek bengek gitu-gitu kene, itu kos bank kene. Daripada kos kieu mending nenden duit di bank bae deposito. Gitu-gitu kene. Cenah ieu mah dagang dagang kos kieu teh ngaranna kitu syirkah dek kirod sabodo teuing dagang mah aya aturanana asal urang kabehan nyaho. Artina nyaho teh kieu urang dek invest di hiji perusahaan di NASA misalnya ulah letik-letik lah NASA lah urang boga modal pangletikna di NASA urang mah 1 miliar letik nya nama meureunanan bangsa 100M urang 100M tah urang teh mun deuk invest kudu nyaho modal keseluruhan nu nyana sabaraha nu ibu itu nu ibuna sama boga ibu pode daing ngaranna nya urang 1 miliar nyana 100 miliar nyaho tah harga modal keseluruhan geus engkena untung babarengan rugi babarengan ke kalkulasi urang deuk dibere sabaraha persen
itu teteh mun cenah ieu bagina bakal nadea bagi 10 9 nyana urang hiji rugina geus kitu keneh nyana rugi 9 urang rugi hiji jadi karugi-rugina kudu babarengan ieu mah pan kos kitu tah hayang untungna doang per kilogram dibere 1000 ai modal kabehan nyahotan teu mun 10 orang jadi sering sabara duit kudu dikanyahokeun perjanjianna untung bareng rugi bareng kitu tah henteu teuk ceuli aing datang ka kitu bae cak aing teu mending nenden duit di bank deposito sakalian ngerebek ka neraka lese segitu bae sih urang nunda duit di tukang emas toko emas biasa sokadar itu Tasikmalaya itu Garut Bandung pedah nu dagang nate tetangga atau kawauh engke urang dibere per bulana kadang-kadang sok dibere urang teh kitu 500.000 atau 1 juta eta kos kitu riba lamun urang kadinyana lain nginjemkeun mun nginjemkeun ulah hayang dibere Izweta mah karena Allah subhanahu wa ta'ala lillahi ta'ala Allahu akbar mun aya untung atuh kudu pas ini ye kula boga modal ye cek tukang emas ayu urang babarengan ayu sabaraha dinya modalan ye nu kula ye adalah 100 juta tah nu bapa sabaraha kudu dikanyahokeun nu tukang emas tah sabaraha ai urangna doang mah nyaho itu teu jaho riba ngaranna ieu kudu nyaho nu bapa sabaraha nu kula mah 1 miliar oh kula mah 100 geus jadi engke pembukuanna tiap bulan kudu dikanyahokeun ku kabehan pan babarengan dagangna manya babarengan nu nyahona tukang emas doang urang henteu pikir atuh ku hulu sia ai babarengan kudunya guys kumpulan nih 100 sebulan sekali atau seminggu sekali penjualan poe anu tanggal sekian ieu sekian tuh jadi sebulan keuntungan sekian ya tak berarti ya urang bagi 10 kula 9 maneh hiji bulan kedua gitu kena bulan ketilu tah ieu rugi bulan anu rugi jadi ai kerugian dina bulan iya kerugiannya 10 juta geus aing 9 juta rugi sia 1 juta daek henteu sia kitu tah geus kitu eta ngaranna babarengan ieu urang hayang untungna doang dagang sapina ge teh nyaho nimbangna saha aju kumaha geus teu nyaho bae tu tukang non gitu ngaranna tukang sampe diajak dagang daging mal beres tak kudu nyaho kabehan dek di toko emas dek di pabrik nasa dek di perusahaan daging kudu nyaho kabehan mun 5an modal keseluruhan sekian 1 miliar si A sekian si B sekian si C sekian si D sekian nah si C sekian terketahui modal keseluruhan ti A B C D E dah kanyahoan kuari ndek bagi kumaha itu geus untungna bareng rugi bareng ieu mah pan lain unda duit di toko emas sebulan ngalir giliran rugi bae dicokot pan duitna Pak gara-gara dia lah yang mesti kabulu bahaya cenah ieu duit dicokot embung rugi mah embung rugi eta kos kitu riba geus dikieu-kieu riba bae kajian kumaha kecuali nuturkeun sakumaha tadi. Saya punya hutang sama orang tua tanpa diketahui oleh kakak dan adik saya sebelum sempat bayar kedua orang tua saya telah wafat. Bagaimana cara saya membayar hutang tadi atau harus diserahkan kemana? Gampang, kadiekeun bae ka aingkeun. Ahli waris nah tuh lantaran eta termasuk tirkah. Jadi bagikeun ke ahli waris bayarkeun heula aju bagikeun ke ahli waris. Kemudian misalkan saya punya hutang emas 5 gram ke Ki Umar tahun 2010 tahun 2011 saya mau bayar tapi Umar minta diganti sama uang dengan harga emas sekarang apakah boleh menurut agama
permintaan tuh menang baik hutang mas nganku emas deui mun tadina 10 gram bayar 10 gram deui tahun kamari hutang 10 gram kuari ge 10 gram kabeneran hayang ku duit baik tinggal diduitkeun we sabaraha duit ya geus kitu mah teh mah geus babarina deui geus beres urang nuluikeun masalah soal nafkah sarewiti kawin jeung Ki Zaid guari boga anak ngalahirkeun sarewiti eta anakna begitu datang ke alam dunia sarewiti sebagai ibuna wajib nyusuan anakna sakali deui walaiha wajib kanyi sarwiti irdo waladiha nyusuan anakna Allah ba'akana susu pertama lantaran susu nu pertama etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kasih bayi maka wajib nyi sarwiti nyusuan anakna kanu pertama wajib tah borosot adanan sunah ku bapana katuhu adanan kenca komatan supaya nu pangheulana kadenge kunyana ulah suara televisi ulah suara HP jauhkeun HP beusi keur borosot nang minung nah kadenge oh iya berarti ulah jauhkeun tina suara-suara kitu azan Allahu akbar ngadengikeun orang teh oh sakieu ge urang diazanan nonton TV bae komo mun teu diazanan meureun baheula oh masyaallah tah beres andian atau geus si pandian azanan si orok dibersihan langsung susuan ku cai susu nu pertama laba ngaranna etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kanu jadi anak terbantak susu nu pertama eta mah sing hade tah indungna teh hartina sing hade teh barang daharna sebab eta nu ngamimitian bakal jadi cikal bakal di dirina sing hade barang daharna ulah meunang maling ulah meunang korupsi ulah meunang nyatut sing hade kadaharana ulah nu haram di daharna tah eta nu susu nu pertama eta nu bakal ngajadikeun pondasi budak mantak wajib tah nu pertama eta mah susuan budak teh eta sing hade kuari mah geus teh darek nyusuan si indung teh geus bae langsung endung cenah langsung susu sapi geus bae make susu sapi mentek kagedena ge atuh geus bae nya teh aja ngarasa sapi anak sapi ka ditu teh geus kulantaran ngarasa anak sapi atuh neuleuh bikang teh ka dituna atuh ongkos sapi bae kumaha neuleuh bikang main ceklak bae eta gara-gara teh disusuan ku indungna akibatna nyana neuleuh mangsana teh sakumaha sapi bae geus eueuh kaisin tadina teu disusuan ku indungna wayahna sakali deui ka indung ieu mah ka salaki mah teu kudu nyusuan teu kudu nyusu malah mayung kuduna ka indungna wajib nyusuan anakna begitu borosot lahir wajib dah si indung nyusuan anakna saenggeusna nu pertama eta mah teh kaditu nama bebas cuma badahu sabada nyusuan anakna nu pertama ilam yujad ilahia au adabiyatun wajaba irda'uhu lamun sasa kecuali indungna neangan nurek nyusuan nu sajen lain cara di Arab lain cara di Eropa lain cara di Timur Tengah babari neangan anu kuli nyusu teh di urang jarang panu kuli nyusu tah kulantaran hese indungna teangan sakadar indungna dok wajib diteruskan ku indungna disusuan lamun aya nu sejen
lamun nu sejen aya nu siap nyusuan kakarak menang disusukeun ka nu sejen. Pokona mah sahabat mah nu aya saenggeusna nu pertama mah teu meunang ku sasa kudu ku indungna bae. Lamun eueuh kadang-kadang indungna eueuh cai susuan ulah waka disusuan ku sasa heulanan. Ulah waka bere bae madu, bere bae naon bae cai beas ke. Moal kebel di asana wadang ya budak. Eta ku indung bere heula. Nungguan indungna supaya aya cai susuan. Ya resepna cek Imam Ghazali, daharlah ngadaharlah bangsa sayur mayur nu loba, bangsa senggang, kangkung jeung sajabana. Tak engke subur cai susuna susukeun ka anakna nu pertama mah tungguan ulah disusuan ku sasaha geus beres susu nu pertama tak kakarak mun sasaha ku indungna deui mun aya nu sejen indungna ngameunangkeun mangga bapana ngameunangkeun mangga disusuan kudu sejen ieu ka urusan nyusuan mah geus rapih agama deuk kumaha deui Masya Allah ini jadi masalah teh kuarima ini ngalahirkeun ini jadi masalah teh asana bidan cukup jangka neraka kos kitu bae teh teu puguh teu karu di USG padahal normal lantaran lamun normal mah cukup ku 1 juta 2 juta tapi lamun di sesar mah 8 sampai 10 juta sedangkan rumah sakitnya ngejar target eta tah. Nah, maka disalahgunakeun USG tinggal USG urang mah urang bodoh. Urang lembur teh nyaho malang, teh nyaho nyungsang, teh nyaho ari-ari naik ka luhur. Geus teh nyaho we disingsieun. Waduh, ini kalau seminggu lagi tidak lurus, nah ini harus disesar. Geus ceurik bae, utang hitung bae. Aset nu aya naon ieu sepeda kempes. Warung bangkrut asana ya kontrakan can di aduh bingung bae ngabingungkeun jelema cukup bidan teh dokter teh tah jangka neraka mah nyingsieunnan jelema bae cukup gara modar geger iya tuh emang kumaha gitu kubu batur geger bingung mudah-mudahan salamet Masmat kadituna maca surat Maryam, kadituna maca surat Yusuf, kadituna maca surat wasiqal ladzina ittaqau ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha. Eta ditiupkeun ku bapakna kana leungeun diusapkeun kana beuteung. Beuteung diusap sing ada beuteung. Nang geus salah aing ngomong. Sakali deui beuteungna. Besi kieu ge dibaca diusap ka handapan cek pamajikan handap caki uci ge aing ban nu jadi tatagonan tah Masya Allah eta abe babari kadituna maca wasiqal surat Zumar terakhir surat Zumar kadituna haza hatta idza ja'u wa futihat abwabu hatta aya wa futihat abwabu hatta faul wa futihat abwabu wa qala lahum khazanatu assalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin tiupkan ka dia fut terus usapkeun ka pamajikan urang ti luhur ka handap ngusapna abe babari maksudna abe babari kaluarna baca deui bismillahirrahmanirrahim siyaqal ladzina taqaw ilal jannati sampai tadi fadkhuluha khalidin tiup usapkeun tuh jampena babari ai mah USG gitu di USG waduh ini tali ari-arinya di atas ini disingsieunan kecuali serius masalah guys tapi ieu 99,9,9 deui nyingsieunan wayahna lah coba urang sambil neangan duit sebagai dokter sebagai bidan sambil urang nulungan Allah maha uningan malah mah kudu cara madukun baheula manok bagus jasa ieu mah geus tenang bae masalah ke disangsurkeun ku umat dilempengkeun eta ngangeunaheun kanu hamilna ulah boga pikiran ku manok ya ieu mah geus bagus jasa tinggal nungguan waktuna doang tuh geus nikmatkeun jasa ngeunaheun tah jeung madukun mah baheula teh kos kitu barang loba bidan USG waduh
Waduh, ini mah udah kalau enggak besok ini bahaya, udah saya sarah aja. Disingsieunan. Geus sababaraha macemnya sieun, nya teu boga duit, kapan geus macem-macem jasa ta eta teh nyingsieunan kitu teh doraka. Gitu, Masya Allah. Nah ya di akhir zaman mah beki canggih, beki sararieun. Baheula mah dukun diusapan, digedog, diluruskeun. Oh masalah, nok di meja bagus. Padahal mah aya masalah, tetep di bejana masalah. Kayak ku emak dibantuan, ku emak dibantuan. Mana salah kina? Salah kina di tengah heujeun. Pamajikan anu ngalahir salakina anu ngaheujeun ngabantuan ceknya nama naon beureunan kos kitu. Jadi tenang emak dukun baheula, dukun paraji nenangkeun entek ih tara renang bae masalah. Kuari Imam Sesar mikiran anak kedua, aduh anak pertama ge disesar rentan jeung anak kadua ieu kumaha tuh loba kuari anu kabingungan. Masya Allah, mudah-mudahan dokter-dokter jeung para bidan-bidan dibere hatena terbuka ku Gusti Allah sehingga bisa nganasehatan ka pasena, bisa nenangkeun ka pasena, bisa digawena sesuai jeung aturanana sehingga menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeunah biasa muncak bidan teh ja bagus. Nanaon geus iraha mules gara datang bae geus kadecan mules mah teu kudu. Kitu pangeunahkeun tah ke bae. Cuma lain ini harus segera. Harus segera. Wah, ini bahaya ceuk eta teh. Datang mah ka rumah sakit teu ieu, teu itu diimpus henteu dan nungguan heula. Ini baru pembukaan satu tapi ini udah pembukaan satu udah tidur aja ada di situ. 5 poe pan HS teh lain saya aku nunggu dibayar. Ceknya nama naon mun HS di mushola mah bebas. Masya Allah karim. Aduh. Saya ngalahirna supaya rarapih ka para bidan, maksudna kabehan supaya menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nulungan teh nulungan jasa bu ganjaran gede. Lahir maka wajib indungna nyusuan anakna. Nu pertama eta, nu kaduana katilu dan selanjutna mun eueuh sasangan aya indungna dok wajib indungna nyusuan atawa aya nu sejen. Nah ieu terserah besi endek di kanu sejenkeun cara di Timur Tengah di Arab atau di Eropa ge loba nu kuli nyusu. Nah ieu dipersilahkeun wajib disusuan. Wa in wujidata tadi malamun wasasa ilahia kecuali indungna wajib indungna nyusuan. Wasasa ila ajnabiyatun kecuali awewe nu sejen. Wasasa ngan aya ge nu sejen dong wajib nu sejen nyusuan sebab mun teu nyusuan domadarat idror ngamadaratkeun. Cek syariat bisa maot mun teu disusuan. In wujidata lamunnya indungna aya nu sejen ge aya nu siap nyusuan lam tujbaril teu meunang dipaksa indungna kudu nyusuan. Nu penting mah budak aya anu mangnyusuankeun teu mesti indungna bae kabeneran indungna dilarang mah ku salakina aya tapi nu nyusuan nu sejen neng ja aya ieu tuh nu nyusuan nu sejen neng mah ulah nyusuan pan kunaon kitu Kak osok bedek bedek ada udah burat teh gitu asal tak nyusuan we gua sakumaha urang Turki. Nah di dele-dele teh waduh tamat tuh aya 2 letreun mah da ulah nah eta lamun dilarang terserah lamun atuh ngobrol-ngobrol atuh ulah susukeun ka batur asi aya mah tapi lamun eueuh nu nyusuan ba nu sejen haju kitu aya ge indungna doang teu meunang dilarang-larang. Mun aya nu sejen teu bisa dipaksa indungna teu meunang endek bae mangga henteu bege masalah. Bayeun rogibat wa yaman gua tuabi mun nyanana hayangeun si indungna nyusuan sepisan ka anak rasa deudeuh rasa cinta
sedangkan indung teh termasuk nu ditikaku bapakna eta tadi palahuman wa filasoh menangkan nu jadi bapakna ngalarang pamajikan asli nah ieu dilarang ulah nyusuan geus bikin bae kanu sejen teu naon kos kitu Aisyah 7 kabehan tapi cekaul asoh laisa lahu man uha teu meunang kanu jadi salakina yen ka bapakna eta budak ngalarang indung budak tina nyusuhan wa sahahul aktsarun disahihkeun kaul nu ieu ku seseueurna ulama wallahu a'lam ini tafaqqa talabat ujrata misin ujibat wari pamajikan jeung bapana budak jeung emakna jadi suami istri pas ini geus kuari malah disusuanana sanajana nu sejen ge ku neng bae oh ku neng bae ulah ku nu sejen ulah atuh teu naon tadi mah kula moal yang bebas bae gitu henteu lah ku neng bae susuan cek salakina teh cek pamajikanna teu naon ngan kurang mah bayar sabaraha tuh bayarna teh eta teh sapoe teh kudu dibayar 50.000 eta harga biasa eta 50.000 teh harga biasa cek salakina lamun sapoe 50.000 10 poe 500 sebulan 1,5 juta kan bencit bae aing atuh tadi lamun 1,7 50.000 bayar naon gitu kan eta murah eta sakitu teh 50.000 aduh tawar jadilah 40.000 sapoe eta teh hayang dibayar si pamajikan anak nyusuan anakna teh nu tadina ja aya ieu batur mun batur mah tetep teu dipasinikan wajib disusuan ku manehna ieu lantaran aya batur nu siap diburuhan eta teh meunangkan dikabaturkeun ku ari mah ditita ku salakina geus bae ku neng melah ulah ku batur atuh teu naon tapi kula bayar sapoe 50.000 adu tawar jadi 40.000 wajib tadi bayar pamajikan gitu ya sehingga ada kebalik aja yang minta bayaran deh au fauqaha fala saluhureun harga misilian saluhureun biasa kebiasaan awewe buburu teh buburu nyusuan 50.000 sapoe eta biasa geus bisa ditawar ke urang 40.000 ieu bapak majikanana yang dibayar sapoe 75.000 atawa 100.000 tah eta mah keukeuh ulah daek nyusuan anak ya tapi bayar 75.000 oh ka 100 mah eta teu wajib dicumpuanan kudu jadi bapakna lantaran mahal teuing wa kadza in tabarra'at ajnabiyatun radiyat bi agol fil azhar kitu kene seperti indungna in tabarra'at lamun gawe karena Allah deungeun awewe tatanggana awewe kawauhna tawa deungeun nya siap menyusuankeun karena Allah ta eta teh dipersilakeun sakumaha kos indungna bae auradiat biakola tawarido ku harga nu leuwih saeutik tibatan harga umpama harga misilna 50.000 tapi nya nama ridoeun tapi nya nama siapeun ku harga leuwih saeutik batan 50.000 cukup bae cekna 20.000 mangga teh teuing tina ujroh misil nu tadina 50.000 ieu mah geus 20.000 bae mangga wajib lain mangga wajib diijabah kuno jadi salaki naku bapak eta budak gitulah urusan nyusuan ya mantak urang ka pamajikan kudu bager lantaran pamajikan geus mangyusuankeun anak urang pamajikan atuh ka urang ka salakina kudu bager lantaran nyana diurus kuno jadi salakina geus silih bala lager mantak naon jeung moal kebeli di alam dunia mah geus lamun salaki bager ka pamajikan bager ka salaki begitu maot ka salalorga kabehan pan indah jasa masyaallah
coba mun salakina galak jasa jeung pamajikan nama sabar kamajikan anak ka sorga salakina ditinggalkeun ka puntennya kula mah ka sorga ti heula ji pada tuh sia meninggalkeun aing atuh bongan kakak baheula sok nampilingan kula ditumpakan ongko ditampiling ongko ban kula ayo mah kula mah jadi ditaka ditu ku malaikat ka sorga ji atuh kakak ditinggalkeun atuh kumaha kakak bae teh mah dadah cak pamajikan anak bo budak didadahan ka sorga ih panu kabina-bina entak wayahna kanu jadi salakina bageran si pamajikan ge bager ka salakina moal karabel deui urang teh bakal ninggalkeun dunya wallahu a'lam.